Ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Nudipi hormat kersana sahibul hajat kali sadaya kulawargi. Nudipi hormat para alim ulama miwah para tokoh masyarakat. Nudipi hormat aparatur pemerintah desa, kepala wilayah, ketua RW kali RT ieu wewengkon. Nudipi hormat para kasepuhan, tamu ulama kali sadaya hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur urang sami-sami sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala rehna kalayan kudrat miwah iradat mantena kalayan wasilah pangulamna sahibul hajat urang sadayana tiasa riung mungpulung dina ieu waktos dina raraga tasyakur walibatul khitan ngadawi di ibu bapak warga masyarakat Kampung Tanjung Jaya Simkuring kali reng-rengan ngahaturkeun mangrebo nuhun laksa ketika bingahan karena kebercantenanana ieu ka grup kesediaan Singalugay Putra Sanghyang anu beralamatkan di Kampung Pamokolan, Desa Pamokolan, Kecamatan Cihaur Beuti, Kabupaten Ciamis. Urang sami-sami janenkeun heula majelis doa kanggo keluarga besar. Mugia ieu keluarga besar sapapaosna aya dina berkah barokahna, ditambih-tambih kasehatanana, ditambih-tambih rezekina kanggo pibekalan ibadahna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo panganten hitam Cep Muhammad Devan ka Altaya putra kanyaah na Bapak Amal mewah Ibu Rina Risnawati mugia dipanjangkeun yuswana, disehatkeun lahir batina, diparangkeun rezekina, tebih balaina utabina mugia sing janten murangkalih anu soleh tiasa ngabdi ka ilahi, rahmat tilawat ka Ibu Rama, taat ka agama miwah nagara cager bager lahir batin. Ka kasepuhna panganten hitam kersana Bapak Amal kali Ibu Risna Risnawati sareng sadaya keluarga mugia dipaparingan kegiatan kasabaran dan ngatik ngaping murangkalihna mugia salamina aya dina kawijengan sanes kanten nepi maksud aya dina pangijabah Allah Subhanahu wa taala. Anu salajengna kanggo karuhun sahibul hajat anu parantos ngantunkeun mugia sadayana almarhum almarhumah aya dina rahmat sareng magfirah Allah, ditampi iman Islam ihsana sareng ditempatkeun dina tempat anu mulia manggu Allah Subhanahu wa taala. Saterusna kanggo urang sadayana sami hadirin mugia keluarga urang saperposna aya dina pangapunten Allah taala sareng sanes kanten hajat urang sadayana mugia dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sapadanya keluarga watos supaya nentos bagi kana acara bubuka ieu kesenian nyaeta bubuka ku lagu Kembang Gadung.